kabeh jalma-jalma reuas. Bulu punduk langsung karasa harudangan. Malah Haji Rodi, Pak RT, tua kampung jeung palebe oge meuni calawak. Turna karasa laleus susah digararakeun. Tolong, mamokakeun boy, ieu kuring eungap. Kadenge deui sora sia tina jero pasaran malah ayeuna mah sadarada ngirung. Lantaran katuguk teh irungna kulawan boy. Atuh jalma-jalma teh beuki rareuwas bae, beuki cara lawak. Sajongjongan mah kabeh malah lencrong kana pasaran. Pak Haji itu kumaha itu leuh siat ngajujurigan kitu Pak Haji. Cek Pak RT ngomong ke Haji Rodi. Tenang Pak RT, ulah reuas. Anggur mah pembacaan sabisa-bisa supaya juligna kabur deui. Tembal Haji Rodi nitah ka Pak RT tenang. Padahal mah tuur main age nyorocot bakat tingkusieun. Ari nu sajena ngan saukur ngabatem teu aya nu bisa ngomong. Rajen para bedak ngomong maksudna mah rek sisinglar tapi ngan saukur calawak sorana asa teu bisa keluar. Di sajian pihak siat anu masih keneh aya dina jero pasaran bari jeung awakna dibelungun ku boe bener-bener ambek lantaran jalma-jalma teh saurang ge sigan embung nulungan ka manehna. Dasar karejul kabeh teh jalma sigana mah kabeh ge ngarepen aing modar nyana dia. Oh bisa nu daek nulungan aing awas ya digawean pisan ku aing mah gerentes siat. Satuluyna siat ngoyakeun awakna hayang keluar tina jero pasaran. Atuh ku jalma-jalma katempo pasaran teh oya ka kenca oya ka katuhu. Jalma-jalma beuki soak kabeh arolohok rek lalumpatan suku asa napal kana lemah ari sungut ngan saukur calawak. Juri ngamuk cek palbe bade tutunjuk tapi ari suku nama ngajenjen keneh sigan napal kana taneuh. Teu lila kuprak pasaran anu loyak teh rubuh tutupna muka. Siat anu awakna dibungkus keneh ku boe ngagulitik tapi tuluy maena buru-buru udang acrog-acrogan ngadeuketan jalma-jalma. Ieu sahabae panglungankeun kuring pangukakeun dari boe kuring ieu kuring eungap cek siat bari acrog-acrogan. Atuh nampo kitu mah jalma-jalma teh boro-boro aya nulungan nu aya malah beuki pada soak. Antukna mah sakumaha awakna karasa leulis oge kabehana marasakeun hudang tuluy perebet lompatan kabur bari cocorokan tulung-tulungan. Tolong eta siat ngajungjurigan. Tolong cek jalma-jalma. Malah palebe tua kampung jeung Pak RT mah geus pangeulana kalaburna ge nu aya di dinya tinggal Haji Rodi sorangan. Lain teu sieun Haji Rodi teh tapi bakat tinggu soak-soakna awak maena karasa leuleus pisan ari tuur nyorocod teu bisa digerakkeun. Haji Rodi katempo calawak rek ngomong teu bisa. Nu kadenge ngan saukur belebab-belebab teu puguh. Kaayaan Haji Rodi nu kitu teh katempoeun ku siat samar-samar lantaran kabeneranna teh lawan boy anu nutupan awakna rada ipis jadi masih beutna katutup ku boy oge panon siat masih keneh bisa nempo kaayaan Haji Rodi kitu siat jadi ngarasa kagugu malah dina hatena jadi timbul hayang ngaheureyan. Aduh eta Haji Rodi titel be haji rajin ibadah ongkoh tapi borangan keun sia disingsinan pisan ku aing. Gerentes siat tuluy siat asrog-asrogan ngadeuketan ka Haji Rodi. Atuh Haji Rodi beuki soak bae matana. Semohon saterasna abdi kedah kumaha Kanjeng Prabu. Cek Patih Galajugang. Ayeuna sia kudu indit ka manusia. Keur tewak si Jumanta katut pamajikanna anu ngaran si Ona. Kadep sia sakalian teh ngan oge anak bungsu kaula nyimas kana manik. Sina balik ayeuna keneh. Parentah Prabu Gandawisesa. Semohon semua enggak perintah Kanjeng Gusti kusim abdi bade dilaksanakeun. Tembal Patih Kalajugang tuluy cedok Patih Kalajugang nyembah deui tuluy indit tapi kadake sabarang engkah Patih Kalajugang eureun deui tuluy balik deui ka Prabu Gandawisesa. Nah sia ngadon balik deui Kalajugang tanya Prabu Gandawisesa bari molotot. Naon bae parentah Kanjeng Gusti teh? Abdi kedah newak baju manta sareng naon tadi hilap deui. Dasar boloho jeung pohoan eta Patih Kalajugang teh kalah nanyakeun deui tugasna ka Prabu Gandawisesa. Dasar Patih goblok sia diparentah sakutu bae poho yeuh dengekeun ku kubir sia tewak si Jumanta tewak pamajikanna teangan anak aing anu ngaran Gandamanik sina balik ayeuna keneh sakalian oge tewak si Sugar jeung Sugiri gurang-gurang goblok anu diparentah teu datang deui. Cek Prabu Gandawisesa marikan deui mere parentahna. Semohon Kanjeng Gusti mangga parentah kusim abdi bade dilaksanakeun. Tembal Patih Kalajugang bari cedok deui nyembah tuluy indit deui. Cag urang tunda heula.
Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di lembur Cipulus. Harita di lembur Genjleung ku ayana beja layon siat anu rek dikerubkeun kalah hudang deui. Teu di mana jalma-jalma ngomongkeun eta kejadian. Malah sawareh jalma anu borongan mah beurang-beurang keneh ge langsung ngarampih ka imahna masing-masing bari langsung tutulak. Tapi sawareh deuna mah teu percaya ku beja eta teh. Da mangkara cenah aya jalma anu geus paeh hirup deui mah. Harita oge di warung Ciwawat katempo aya sabaraha urang ibu-ibu anu keur balanja. Kadenge rame ngaramungkeun beja layon nasihat anu hudang deui. Ari Ciwawat ngadenge beja teu? Cenah layon jang aat hudang deui basa rek dikurepkeun teh. Kuring mah asa teu percaya Ciwawat. Cek salah seorang ibu-ibu anu ngaran Bijah teh. Ari beja nama nya kitu Bijah. Da harita ge Pak Haji Rodi cenah tua kampung ajeng nu sanesna ge nyaraksian. Tembal Ciwawat bari dengan nama lalayan kana balanja. Tapi mangkaranya anu geus maot hirup deui mah Bijah ngomong deui. Jih bisa bae atuh Bijah. Da soalna mah ye ti mimiti rek dikerupkeun ge. Kadengena teh loba kejadian aneh di masjid jariah teh. Salah seorang ibu-ibu anu ngaran teh Elis ilu ngomong, teu kitu teu kanyahoan ku ibu-ibu. Si Aat anu awakna masih keneh dibungkus ku boeh, acrog-acrogan rek balik ka imahna teh. Tapi barang ngadenge ibu-ibu keur ngaromongkeun manehna, si Aat ngarandegeureun. Tuluy cicing heula di pinggir warung ngadenekeun obrolan ibu-ibu. Waduh, aing jadi bahan omongan jalma-jalma lembur ye. Dasar apes. Rajin bisa kabur ti nagara siluman, aing kudu sangsara kieu. Bas marengana raga aing geus dibungkus ku boeh pisan. Jadi naku kabehan aing disangka curig. Apes. Kerentas si Aat bari celina mah meniti rancung-rancung bae ngadenekeun obrolan ibu-ibu. Keur kitu salah seorang ibu-ibu aya nu ngomong deui. Jih, bisa bae kitu atuh. Lantaran ye ari saat mah kuring ge apal keur hirupna. Manehna mah tukang nipu batur. Nya lamun kitu mah manehna teh ayeuna teh menang karma eta teh. Cek ibu-ibu nu sejena anu ngaran Sitarsih. Ari Sitarsih teh geus katelah tukang hasud jeung resep ngomongkeun batur pamajikan Mang Sudari teh. Ngadenge Sitarsih ngomong kitu nu sejen kan sok caricing bari silih kicepan. Di sejen pihak si Aatna sorangan anu ti tadi ngadenekeun kitu teh tangtungna bae seueul. Arem aduh, kadengena masih Sitarsih tah anu ngomongkeun teh. Awas ya dibere pelajaran ku aing mah. Gerentes si Aat. Atuh tuluy si Aat teh acrog-acrogan deui lalaunan ngadeukeutan ka hareupeun warung Ciwawat. Barang geus anjog si Aat langsung ngageroan Sitarsih bari sorana rada ngirungkeun. Sitarsih ngomong naon sia? Hayang dicekek sia ku aing. Cek si Aat. Atuh ibu-ibu kawehan ge langsung ngarenjag red kawehana ngaralieu ka tukang ka asup Sitarsihna sorangan. Barang breh kawehana langsung calangap bakatin ku suak-suakna. Malah Sitarsihna mah langsung ngaranggerak ka piuhan. Sedangkeun sejena mah langsung ngabertek kabur bakatin ku sieun-sieunna sampai paroho kana balajana mah. Kitu deui Ciwawatna sorangan oge ilu kabur, lumpat ti buburanjat, mahena geus teu inget kana barang daganganna. Tulung, aya jurig si Aat kaburangan, tulung. Cek. Sejena anu pada lompatan kabur teh lantaran sieun ku layon si Aat anu hudang deui. Kabehana lompat meniti buburanjat sagala ditabrak, sagala dirumpak. Akhirna mah hareureun di hiji tempat. Katempo kabehana haehoh bakating ku capek awakna beraseuh ku kesang. Aduh, saumur-umur kuring mah karek mandi aya jalma nu maot bisa hudang deui. Cek Palbe. Nya kuring geus saumur-umur nyun hulu sarua karek mangih kajadian kieu mah. Tua kampung Mairan. Aya naon atunya sabenerna di lumur urang teh bet asaraneh kieu geuning. Cek Pak RT. Jih pan ku kuring tadi geus caritakeun ieu kabeh gara-gara Haji Rodi anu munjung ka Siluman Munding. Cek Palbe. Keukeuh maehna mah nuduh ka Haji Rodi munjung ka Munding. Kuring mah teu percaya Palbe lantaran teu mungkin Haji Rodi munjung mah jalma ahli ibadah kitu.
Kade palebe bisa jadi fitnah, cek Pak RT. Nya kuring biasa congobuk gitu percaya. Geus pokona mah teu mungkin Haji Rodi Munjung mah. Mang Uman ieu ngomong. Sarua kuring gitu percaya. Teu pokona mah teu percaya, cek Mang Suhana. Ji teu percaya kumaha atuh. Ayeuna bae batu lumpat Haji Rodi mapan teu ilu, berarti manehna mah teh sieun. Eta hartina Haji Rodi teh pasti nu nyebakeunana, cek palebe keukeuh. Sejen silih heret keur kitu kurunyung aya saurang jalma datang ngabejaan aya munding ti poros kana cukang cenah. Ade ngebeja kitu kabehana kaget. Pok tua kampung ngomong, "Boa-boa munding ka jajan teh apa lebe?" Eta anu urang tadi teh, cek tua kampung. Bisa jadi patua tembal palebe. Tah lamun kitu ayeuna kurang coang buktikeun bener tante Haji Rodi teh Munjung, cek tua kampung. Maksud patua kumaha? Pak RT mencerong ke tua kampung. Tadi cek palebe lamun aya munding kajajaden dirungkup ku sarung cenah bakal robah wujudna jadi manusia. Ayeuna eta munding ku urang cuang dirungkup ku karung mung ti poros. Hayangnya ho robahna jadi saha eta munding teh, cek tua kampung. Nu sejenna salah tuju. Tuluy marehna arindit rek nampa munding anu ti poros teh. Padahal anu sebenarnya mah munding jelmaan bila betea ngan waktosna seep. Dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.